bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Mustahil, Rit. Kuring ieu tadi bener di dieu. Berarti aya mah urang pariksa pas lain. Hewa, ulah waktu diperiksa, kewe, lamun baru aya kabeh di jero kelas, penting nah bisi ingin aja dipitnah Rit. Yang geus atuh, aya mah urang makasih yuk, urang mah nakir. Yuk. Cikorang ge. Cikorang ge bener. Tinggal hidup cuma satu, kemarin kita duit nak 15.000 apa tuh? Yang geus atuh aya mah urang pariksa tas baru dah. Tah, lain duitna. Nah, ini tadi duit bapak kuring jang bayar ka sekolah. Heeh, eta mah duit si Budi. Tadi kuring numpuk-numpukna bikin duit ke si Budi. Tanya ka urang geuningan jelema anu sanela ieu dipercaya teh bisa mau duit urang sadar diri atuh mana teh Budi urang alus naon ka maneh. Pipan, mana teu bisa kitu sa tanpa Budi anu nyokap duit. Tahap apal eta duit pamere bapana. Mustahil urang apal eta duit urang. Mama teh si Budi bulan ini kalau kitu. Geus we, kayak masalah ieu dibereskeun deui, pan ayeuna keur jam kosong. Mending marane tenangkeun diri heula keluar kelas. Urang moal milu, erek ngerjakeun heula PR. Geus abot teu penting teuing. Tapi nah kabehanana nuduh ulah. Namun mah terumasan atuh sieun. Urang apa saha nu nyokot duit eta? Hah? Salah. Dirin. Kacik pisan nuduh jelema sembarangan teh. Bari lagi jiga na mustahil Riden anu nyokot duit eta. Ikan eta kenyataanna kajadi kayak orang anu ngabejaan si Marisa, makanya teh kudu khawatir. Enggak, atuh nuhunnya pen. Barudak ayeuna marani waktuna apal saha anu nyokot duitna si Marisa. Jelemana nyaeta anu pangdeketna jeung anu pang dipercayana. Jadi maneh Rin? Heeh, naon kitu abab sok. Lah apes salila ieu urang geus percaya ka manehna, maneh teh ngakhianatin. Maneh tega ka urang? Maneh anu nyieun urang robah teh sa, maneh anu mamaksa urang pikeun nuturkeun gaya hirup maneh, urang nyeri hate sa. Tos lah nah maneh anu jadi parasea. Tapi nah hani maneh pernah carita ka urang? Mohon urang anu salah, hampura urang teu kungsi nyarita ka maneh sabab urang kudu ngagawekeun maneh sa. Pura we sa karena enak jujur. Nya teh sakuduna arurang masih dileungkeun. Kita kurang sih dalam momen ayat lebih dihalu beda ka urang sebagai urang bisa ngacuan. Jika aya anu ninggalin lah. Naon? Aya anu asal ngahampura. Urang ge mah hampura
urang nyebut urang bisa saka ka maneh. Nya tanah naon sa urang teu ambek-bet kabeh marane. Ya atuh dah si Budi mau masak sama kamarnya. Marana ayatnya sia duaan. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to feel. Anu salah urang urang